gening tanda cinta teh. Tanda cinta teu bisa dibobodol teh ya. Jarawat. Ini bareng kieu. Pencet gitu. Sieun nyeri. Antep wae. Tapi sangaragokan deh. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asapna. Siga cinta keuring neuker mejeuna ngacamba kaluar tina kulumutna. Mudah cahaya nu sumoro ti soca anjeun. Akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Cek batur mah kuring teh ngalah ka mama. Saur bapa irung sareng halis kuring teh nyeples pisan kana pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalah ka enin nini kuring. Naon deui anu mirip jeung mamah teh nya? Nya biwir jeung buuk. Siga nu kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak sigana ngalah ka bapa malah lebah lempang mah cekih deui pada ngagareblai. Saur Mang Omen, kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapa nama. Cenah eta oge. Kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujang ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha nu kaluar ngalangkang tina beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nini, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Aya walungan cinta anu ngamalir dina diri aran. Anu ngamalir deui panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Anu ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka Karuhun, ka Uyut, ka Aki Nini, ka Indung Bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Cinta aranjeun dina diri kuring teh. Insya Allah kanya kadeudeuh aranjeun teh baris dipiara ku kuring. Walungan cinta anu ngamalir dina diri kuring teh moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti maparing ka diri abi. Ayeuna mah hate kuring teh meujeuhna bunga. Cinta anu mekar dina dada. Bareng jarawat anu melantung dina pipi. Gerang ngadarandakah. Gerah buah terus buahan. Terus kembangan. Walungan cinta anu aya dina diri kuring teh cenah ngamalir terus nepi ka anak, incu, uyut, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga eta kasucian wahangan cinta teh
ngamalir lebih ka samudra rahmat pangeran. Insya Allah. Ieu jarawat beuki asap, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari akang ayeuna aya di mana?